pengemudi mobil pemuda Pancasila nomor pol B1607 parkir di SD sepados diparkir ke apa? B1607 mobil pemuda Pancasila. Nuhun. Cing cing cing. Urang mau nyebat dayangna tinggal daek mikawena. Gelung pagahanyang bisi nyarosotnya gelung salam. Pasti ti kabul maksudna. Abah Jojo ngawitan bapak hajat ibu hajat anu gaduh nanya tanya. Jangan-jangan kerenawan anjeun Bapak Lurah Jabar saya polbet mewa ibu anu mana Tewasnya berpupuasa beresin Bapak Dewan Anden Demat kanomi heman Palura Jabar saya polbet miwa ibu tong luruasan bos ngabar gegeh dewa ya urang ya demot kanomi heman Palura aja jamena mulia di pemangku aja mana Hayah polisi jadi panglipur Aji boleh bos derek jadi panglipur Anu kamu, anu bingung alah mau sakit itu anu kahiji nang ida ngadeg neng warlapat cilidang dosa Palura Jabar saya polbet miwa ibu sangkan cantik sawiwana terbihan kawanan sing luyung Palura Jabar saya polbet sambil lulungan tuh bapak hajat ban caringas tos dipayun no di serangan ayah sentak ketua BPD kanu jauh sakti banget Pakadus Haji Eron ketua Tempong Gunung ayah sakti banget anoh Bukati lamun panggi Tebatan pegaturiat Palura Jabar saya polbet kanu mana bingung sambil lulungan ngos dibayar deui ku bapak Palura Jabar saya polbet aduh mending nerilik gitu di sini abdi mah paling batik nah Bapak Dewan Najwa Din anu mana aturan kapayunan ngos dibayar dewa dua mun kuring ngapalina rakit salajana Pajajang BPD Naga Cipta kumaha percayangan saya di Aki Haji Rusti koordinator Kumala Jaya anu mana Ayah Haji Beni Anggaran Kumala Jaya kapayunan Bang Saprol ketua Pok ame-ame nah ketua apa kami ama kawising jadi panglipur Palura Jabar saya polbet anu mana kanu kamu anu bingung bos dibayar dewa itu kok ngendak Bosohan ketua Naga Jaya mana sayang di Bang
bager deui aya Haji Benny kapayun bos ngageledah kuring mindang cuma lima kesapro cuma lima ate emut aya Haji Benny kasalira Sakedap mah sekali deui ka Bapak pengemudi di mobil B1607 SPA B1607 Pak parkir geundeula hatur nuhun peratusanana lajang Lepat silidang dosa ngaji boleh bos dereng ngaji boleh bos dereng ngaji boleh bos dereng sing luyung mah kalau raja bara saya polbeng sabi ngulungan mana Ridwan Beledung abdi mah paling batik ngaji boleh bos dereng paling batik Auli sibuk tak bagus anu mana bos kagak jebur deh wae budak jangan jangan kerenawan anjan agar gewe mah ninggalkeun kepuasan temot kanu meheman tong luasan kawisil audisi putus Tommy jadi palipur kanu bingung banget sapro anu bingung mon kuring apa dewana jantan palina rakit mana deui bagan deui papa dewana Haji Bodi sayang deui Awisil jadi panglipur jadi panglipur bangsa cross bangsa pro ketua pok ame-ame no aja tahun tuh aturan akan disajian ketua temong gunung dibayar sayang Bapak Lurah Jabar kalau Raja Baranaga cipta saya polbet lain-lain Auri Cece putra tunggal mana sayang sayang adik Haji boleh bos derek bager Haji boleh bos derek deui Abang Lurah Haji Jamil Mulyadi dibayar sayang Bapak Lurah Jabar di serangan Auri Cece putra tunggal aturan kabayun Auri Cece mana sayang di serangan apa orang mobil aturan bos mobil Wibawa Mulia sayang di Bapak Oli Sibut di serangan bos mobil bos kanan si Ater lain-lain Auri Cece putra tunggal lain-lain Bapak Oli Sibut Auri Sibut terus Tommy koordinator Kepala Jaya Bilar yang deui Bapak Oli Sibut di serangan Auri Sibut koordinator tetap cangkring dina gawin Gilar abae bos bae deui Gilar anu mana Bapak Oli Sibut bos bae deui anu mana koordinator Kepala Jaya aturan orang Jabara saya pulbet Gilar anu mana Bapak Oli Sibut orang Jabara naga cipta saya pulbet koordinator Kepala doa si Jaya diri Gilar Auri Cece Gilar kedawa janji Bapak Oli Sibut Bos Tommy orang Jabar Hajat Setia Waksa Balaka Kepala Jaya Auri Cece putra tunggal Gilar Didi mana Pauli Sibut Auri Cece Tommy koordinator
Layang-layang Gilar. Gilar. layang-layang lawan au. Bosku bilang bos karena si ater. Bosku bilang deui Koordinator. anu mana. Gilar. Bosku bilang bos karena si ater deui Gilar. sayang deui. Ya, panglaris di Polisi Bendungan. Bosku bilang bos karena deui aya wakilna dari anu mana. Baper aku bil. Aya wakilna dari aturan di Manggarai deui. Baper Aya wakilna dari Bapak ke bosku bilang aturan bawa ke dalil. maya deui agona. Bawa ke dalil. Di sarangan bosku bilang deui api mah palengge mati. Aya wakilna dari deui ini mana Bapak Lurah Jabar. audisi putus kami pemangku aja Bola harjat. aturan Naga Cina. bosku bilang bos karena si antara deui anu mana Bapak Lurah Jeneman. Keluar karena Pak Saudara. pelorajin emang deui Bapak Jajaman. Bapak Jajaman. Berdua pelorajin emang deui Bapak hajat Naga Cina. aya doa Tung ala katung. di sarangan audisi buyut Pauli Cecep. aturan Bapakku hajat. di sarangan bosku bilang sayang deui di sarangan bos media mah deui aya wakilna dari mah deui Iya, pemangku hajat. aya wakilna dari mah wakilna deui Naga Cipta. wakilna bosku bilang bos ganas anu mana bosku bilang bos ganas si ater di mana ada sayang. Tayul disebut. Bos Oh ya di serangan akadus kaji eron ketua tembok kuno deui bos bae audis ibu di mana sayang. Tayul disebut. Aya di serangan bos bae Koordinator. aya wakil dari aturan bosku bilang bos ganas si ater deui mana sayang. Mana Pak Ibunya? Tayul disebut. Koyong Koordinator. koyong bangkong Arikong mang Arikong pada nyambung Mana Pak Ibunya? Ari buten bosku bilang ari buten Koordinator. Komala Jaya. kesarangan bosku bilang deui mata Tayul disebut. Bos Tommy. pakadus adena deui mono kuring pakadus adena deui mono kuring palina rakit bos bae pakadus adena deui aturan bos bae anu mana Ajajang. sarangan pakadus adena deui mono kuring mono kuring palina rakit pakadus adena anu bageur kumaha Pelurah Jabaran saya polbet mewah ibu mana-mana saya Pak anu kehalangan teh mobil pemuda